Pimpinan Pak Kades atas aja di tempat pointernya mohon lagu Pak Kades. Ya mohon ke pengaksana Bapak Kepala Desa Cempaka Mulya Bapak Haris manawi atas siap kanggo ngadulikeun sapat hadap patah katana waktu dinaran tempat kesanakeun anu sahebar. Yang haturkeun Herman Rey atau selesakkeun lagunya bagi atas saya dugi kadir mangga kanggo Pakades biasa nyebut kanggo kampung Palaman RW 05. Mangga Pak Ibu Kades Ibu Desti dihaturan ke panggung. Merdeka Pak Kades. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinu bengi anu bahagia ieu urang sadaya masih kena tiasa kempel riung mungkulung di tempatan dinu raraga tasakur binikmah memperingati HUT RI anu kada 80 tahun anu alhamdulillah dinu bengi ayeuna diayakeun ku wewengkon Kampung Palalangon RW 05. Mana suantena RW 05? Tepuk tangan RW 05. Puja kali puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kulantaran mantena urang sadaya masih kena tiasa kempal riung mungkulung di tempatan dinu kayaan sehat rohani sareng jasmani. Salawat miwa salam tetap urang curah limpahkeun ka junjungan Nabi urang sadaya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tikawit keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in dugi ka urang sadaya anu turut mitutur kana ajaran mantena. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Urang dipayun anu kusimkuring pika hormat sareng hormatan simkuring karsanapun anak selaku pangatur laku pangjajab acara anu parantos maparin waktu sinareng tepatna ka simkuring. Wabil khusus ka panitia PHBN Karang Taruna RW 5 mana kebukanana Hilap Ais Panampi di petempatan Dewi Ketua RT na Ketua RW na para tokoh masyarakat tokoh agama ustadz ustazah tokoh pemuda tokoh pemudi nu aya ieu di wewengkon Kampung Palalangon RW 05 sami eta ge hormatun simkuring Bapak kali ibu sadayana sepuh anom istri pamaget anu samilingi di petempatan anu tetiasa kusimkuring di wincik hiji-hijina sami eta ge anu kusimkuring di pika hormat sareng dibanggakeun. Teu hilap mantan kabogoh Bapak Ibu sadayana anu mah bojo simkuring selaku TPPKK Desa Cempaka Mulya sami eta ge anu kusimkuring di pika hormat sareng dibanggakeun. Bapak kali ibu sadayana sepuh anom istri pamaget anu tetiasa kusimkuring dibincik hiji-hijina sami eta ge anu kusimkuring di pika hormat sareng dibanggakeun. Simkuring saja izin nyentang kana waktosna dia saat daya sanes saya kajabi simkuring baris ngadugikeun ti atas nama pribadi abdi atas nama keluarga besar abdi sareng ti atas nama pemerintahan selaku kepala desa Cempaka Mulya ngiring bingah turut berbahagia khususnya ka lingkungan RW 05 Kampung Palalangon mana tepuk tanganna kan tenang RW 05 panginten lemur abdi anu alhamdulillah ku ayeuna ku antusiasna masyarakat khususna Palalangon simkuring atas nama pemerintahan ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika pingahan
Salajengna Bapak Ibu sadayana anu sim kuring pika hormat sim kuring ngaros reus ngaros binga khususna ka lingkungan sim kuring R05 anu alhamdulillah parantos ngayakeun ieu acara mung sim kuring panginten satacana hapunten anu kasuhun nah hameur pakaresna teu aya ti tadi keneh kalaresan Bapak Ibu sadayana wengi ayeuna teh aya 3 jadwal 4 sareng nu hajat 3 anu hiji RW 8 di Kampung Gamlok Pak Imun anu kadua di RW 11 saketaruna tah terakhir RW 5 panginten naon abdi milih terakhir ka dieu sanes ku awan mana abdi hoyong standby dugi karengsana di dieu di ditu panginten sambutan hungkul ku kituna sim kuring atas nama pribadi sareng pemerintahan sejak hapunten anu kasuhun ka Bapak Ibu sadayana sanes hartos memorekeun ka lemur nyarira mung jalaran panginten sim kuring ngatur waktos ku kituna sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan khususnya ka para panitia PHBN peringatan Hari Besar Nasional tingkat RW di 05 anu parantos ngayakeun acara nu sakieu meriahna umumna ka warga masyarakat di Kampung Palalangon ieu lemur sim kuring ngayakeun sapertos acara kieu moal mungkin tiasa ku Pak RW na moal mungkin tiasa ku Pak RT na moal mungkin tiasa ku Karang Tarunana ieu abdi yakin atas kontribusi bantosan Bapak Ibu sadayana boh tanagana hartana emutanana taku kituna sim kuring ukur tiasa ngadoakeun ka Bapak Ibu sadayana mugia naon rupiah anu parantos dipasihkeun naon rupiah anu parantos didonasikeun kana raya cing janten amal kasayan kagentosan ku pahalana nu berlipat ganda ti Allah Subhanahu wa taala kantenan ieu kalingihan ku abdi itang-etang sodaqoh ibu masihan 1000 cing janten 10.000 Amin. di mana jalan nama insyaallah tentunya mudah-mudahan cing janten amal kasayan salajengna dinu momen anu bahagia ieu mudah-mudahan Desa Campaka Mulya dijauhkeun tinu halangan sareng harungan dijauhkeun tinu sagarupi kendala atau napi masalah sareng mudah-mudahan kapayuna khususnya ka Kampung Palalangon cing langkung majeng langkung sejahtera masyarakatna cing uring di atas nama pribadi sareng pemerintahan sejak hapunten bo pilih sanes pilih yakin salame sim kuring ngajabat anu alhamdulillah Bapak Ibu sadayana abdi majeng ka genep tauna ayeuna mudah-mudahan abdi senantiasa Offset guys, offset. ngarojong desa urang sadayana Desa Campaka Mulya Offset guys. sim kuring ka pungkur mau ukur diangken panginten ku RW 5 hungkul Bapak Ibu sadayana sim kuring di kapungkur manu sok ngaluluguan sapertos kieu teh gini mung hapunten ku aya nama sim kuring na panginten di 12 RW 48 RT urusanana janten kirang tata kirang titi boh dinu pidameleun di lingkungan RW 5 ku kituna sim kuring ngarojong dinu ngalaksanakeun kegiatan-kegiatan khususnya di Kampung Palalangon ieu sareng sim kuring ge hapunten biasa nama abdi teh ibu sok tatarian sok ngiring tari ngan jalarannya kitu teh waktos teh kitu-nya tapi insyaallah ke anak-anak tari sanes bade agul ku payung butut nya abi aya kadede disamikeun tiap-tiap RW ge kitu-nya engke dipasihan kanggo meser ale-alena Alhamdulillah. ya mudah-mudahan tong ninggal ageng alita nu penting barokahna kanggo ibu bapak sadayana kanggo murang kali khususna sareng pidoana ka murang kali urang sadayana cing jantenkeun murang kali anu soleh sareng solehah Amin. anu taat ka agama ka orang tua sareng ka nagarana sareng mugia naon rupiah anu dicita-citakeun ku mantena cing tina kenan kana pamaksadan utamina doa ti sim kuring khususna ka murang kali cing tiasa ngahabageyakeun kanu janten sepuh urang teu tiasa ngabahagiakeun minimal entong nganyeri hatekeun kanu janten sepuh urang eta titip ti abdi mah panginten nya mudah-mudahan urang sadayana cing aya dinu kasehatan lahir sinareng batin dijembarkeun rezekina dipanjangkeun yuswana tur barokah salajengna sim kuring ngaturkeun nuhun ka reng-rengan seni pun lanceuk Kang Herman Ray urang joget Kang Herman lah ngantos waleran ayeuna mah gentos ya. Mantap Pak Kades. Sakali deui sim kuring atas nama pribadi atas nama pemerintahan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan karena sagarupi kasayan Bapak Ibu sadayana rojong Bapak Ibu sadayana khusus nama ruang kali kanggo tatarianana kanggo naon teh Karang Tarunana dorong ku urang nu jadi sepuna eta ciri bukti urang masihan ilmu kanu janten urang kali urang tantangan di masa depan kantenan mayunan Indonesia emas di tahun 2045 saupami mentalan terdidik di awal kene
beli katinggalan murang kali urang sadayana dididik metal murang kalina supados anjeunna wantun dinu segi kegiatan-kegiatan anu positif rupina sambutan di simkuring cekapkeun sakitu manawi aya aherdi ieu nitip kanggo ka murang kali anu tatarian kanggo meser ale-alena aya Herdi gitu Iqbal saya oh iya aya di punten alhamdulillah ayeuna panginten majeng parantos setengah 10 mudah-mudahan acara ayeuna acara hiburan rakyat mudah-mudahan cing pasien kelancaran keamanan insya Allah pokoknya mah Palalangon well pokoknya namanya Palalangon merdeka 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 hatur nuhun ini tipsnya kamu murang kali pagi-pagi kamu murang kali sami-sami mangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh? Alhamdulillah ngahaturkeun nuhun ka Bapak Kades sareng Ibu Kades anu ngadugikeun sambutanna dupi kanggo Bapak Kades sareng Ibu Kades nyuhunkeun widi kanggo ninggal ngapimpankeun kreasi ti pemuda-pemudi Karang Taruna nyaeta kreasi reog. Biasa dieprakeun tinggal dipalihkeun ibu-ibu bapak-bapak. Ini sahabat gue bisa. Kanggo murang kali tiasa ka pinggir terlebih dahulu. Tiring ting ting tiring ting ting. Oh, siap. Terus channel musik kamu aja. Wajah. Iya, alhamdulillah mohon kreasi di warung kali Karang Taruna RW 05 Kampung Palalangon mohon anu kayakeun kreasi reog Palalangon penginten deui sanes reog Ponorogonya. Reog Palalangon salerna teh. Iya, ada Palalangon. Supaya saksina wae kurang sadayana nya mohon katampilanna ieu merurang kali. Naon siap kok. Iya. Aya musikan, iya aya musikan. Aya salerna teh. Siap mohon. Musiknya di pusat. Musik di pusat wae. Oke. Itu hulu watan deui. Iya. Semoga kanggo pemuda-pemudi Karang Taruna tiasa dikawin. Mohon. Gede ayah. Iya. Nyuwun eprak kasih. Alhamdulillahirabbil alamin mohon kreasi ti marurang kali Karang Taruna RW 05. Iya, kun sabarnya mohonnya sih urang nyase we. Garing.
Semangat tiasa kanggo wargi-wargina tiasa gugur. Ibu-ibu emprak. Biasa mundur kurang kali. Emprak na. Yo. Ditempatkan di Reoki Kampung Palalangon. Ya, Bapak Surut. Bapak Kades, lukina aduh alhamdulillah Bapak Kades. Diawurkeun Pak Kades, diawurkeun awur. Keprok heula ibu bapak, keprok heula. Wur Pak Kades. Kenapa nggak tapi Pak Kades?
Jawa ayo. Prakna Bu. Dupi aya kata-kata di Nusratana tiasa ditinggal wae kata-katana I love you Palalangon. Emprak lah kanggo Palalangon. Semoga ya acara terakhir tiasa kanggo Bapak Kades pilih badai ngiring rawuh bunga joget dandi sareng pemuda-pemudi tiasa turun ke hadapan. Siap. Yuk. Iya, tangan semua di atas, oke. Yuk. Asik, asik, asik. Ya Bapak Kades. Yuk, semua bergabung, oke, siap. Yuk, cek. Yo, naon eta serahkan anak tina kasep. Palalangon, jaya, jaya, jaya. Well, pokoknya merdeka, sejo. Yo,
Iya, emprak lah. Kanggo marurang kali barang taruna diserangan ku Bapak Kadesna ku anjeun alhamdulillah mun parantos biasa ngahibur. Yuk. Sami-sami. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gerasiti marurang kali barang taruna RW 05 sok sanos kesenian adopsi di Jawa itu nya Jawa tesawi ya sesami Jawanya keun bae urang saling pajangkeun antara kesenian Sunda sareng kesenian di Jawa iya sami-sami negara urang kene negara Indonesia Raya. Oke siap ulang dola doli siap terus aya dola doli iya punten ka panitia kursi lupa lupina supados diharapkeun we supados anu jaroget supados jaroget kalau pesan ketua RT na sekantonan pengitunya baru kita goyangkan iya sekali ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan wabil kanggo Bapak Kades anu parantos ngadongikeun sepatu dua patah katana sareng parantos ngarejo mohon karena tersarana ieu acara wabil suka para marurang kali karang taruna para panitia mun anu terus berjoget ria mohon iya alhamdulillah so panitia joget siap ayeuna joget siap yuk ibu-ibu joget wae langsung oke siap yuk mohon alhamdulillah sim kuring di GT nyana penyanyi 12 bagja bisanya pengalaman 12 yang tak bisa mohon aya anu langsung di KDI aya neng anti insya Allah aya Kang Cecep Bungsu aya Kang Ujang Darso manawi ulah bakal bubarnya satu acana atas mah dia yeupkeun pangaresana mohon kasepuhan Bapak Dedeh urang sami-sami uang si Ciliwangi si Bapak Mas Mahade ya mohon sadayana mohon jengkal para artis urang gayengkeun hiji tembang mohon anu paros diharuskeun mek kuping kurang sarana aya hiji tembang mohon Bapak Kades sareng hoyong aya ngantos waleran sadatu dola deui Bapak Kades hoyong ngantos waleran siap berjoget ria bersama di dia aso nyuhurkeun emprak heula atuh saparas rame tapi seueur teh asih Bapak Kades urang sasarangan Bapak Kades aya ngantos waleran disarangan ku Bapak RT na siap sadayana Bapak RW tuh jumlah soro be cinta kuring estu kesalira wah rek udara subaya ulah rek cahaya cinta Allah wah rek udara subaya aku lakon Bapak Kades Wasna lautan
Diri acan serius bendahara masih keluarga besar apa di atas apa di atas bisa apa Pak RW Pak RT siap hadiah orang ramekeun ayo doli alah eta mending ngepen pisan kana doa deui ieu kasepuhan ical naon kunci oke siap mun ya mau pilih anu ka icalan kunci manawi anu ka icalan kunci aya di panggung sana kowe ka panggung bae tanya aya oh geuning raha atuh sok culeo sai teh lain sanes kunci naon anu icalna oh pilih kunci ieu gitulah aya di dieu karosan aya nu nuju kagaringan suka mana ya jadi aya nu ka icalan kunci mohon langsung dicarak aya di panggungnya yo
Ayo dola-doli eta siap Bu Haji, oke. Iya, siap. Kita ramaikan goyang. Dipodok-podok dipodok. Asik. Biji video aku tuh videonya. Video. Barek ke pagi sakali, barek ke dulu sakali, barek ke wawu sakali. Ansu baba, barek ke tinggal ya tinggal, barek ke tinggal ya pantai. Ansu baba, Donadoli, semua yang seksi, anu panggil, kowe kamari. Donadoli, semua yang seksi, makanya kowe kamari. Harga dia ajak sendiri.
Iya. Apa orang di dia weh? Mending di dia. Jajan dulu. Ya, Ayun Puntang, ya Ayun Puntang. Siap. Tanggung jawab tuh. Mana tanggung kada awur kada ngawur kada kada. Iya. Yuk, aya hiji tembang mohon anu nuju rada-rada viral. Aya Ayun Puntang. Siap dijogedan. Siap. Di dieu mending og jogedan tong di dinya ah. Da moal ngagebros moal sumpah teh aslina. Oke, siap. Aya Ayun Puntang. Siap ah.
di sekali deui ke aya sekali deui insyaallah aja masih kena seueur iya ieu mah panginten etang-etang lagu wajib mohon kaneng anti supados iya jengkar wae mohon neng anti mohon saacana kang cecep bungsu mohon yuk hiji tembang mohon rupi nama ieu hiji-hiji lagu lawas mudah-mudahan singkat tampi mohon wabil khusus kepada karuhun urang sadayana atau anu aya kene oge sami-sami karuhun urang sadayana ka Bapak Endeh ka Bapak Karsa mangga urang gibekeun aya wangsit sing wangi para kesepuan mangga di atas dia urang hibur ya Bapak RW mobil ini dia pada ngibut enak
pamali bae ieu nya dilaksanakeun lagu Wang Sisi Dawangi lagu buhur mohon. Ya, kaneng anti upami parantos siap supados diaturan mohon. Ya, langsung bae panggung. Mana aturan yang anti teh nya? Iya. Masih di atas bisa. Siap berjoget deh siap. Kaleresan aya mohon simkuring nyanak 12 teh tadinya mohon. Nomor kahiji mohon. Kalemnya nyansenya siapa cenah bisi eta bisi tikojot ujarkeun. Ngopi atos. Cek ya, cek gua kena naonkeun bae. Alhamdulillah mohon. Sateacana Kang Cecep Bungsu anu baris ngahibur urang sadayana aya nepangkeun heula ieu yang anti keperkol atuh. Anti tiris. Anti tiris Sanes. Anti badan. Kalasan ieu anjeunna teh mohon mewakili desa kecamatan Cimaung Carang Banyaran ngiring audisi di mana tadi teh di DA. Karasan anjeunna ngiring audisi di DA mung teu lolos. Yuk goblok bangun yang anti mohon lagu nama terserah anjeunna wae. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Damang mama, bapak damang. Amang Ying. Iya damang alhamdulillah ya luar biasa. Kita meni halodo wae meni dibeja-beja halodo ge. Sami kayak itu kan halodo ya sama. Sami Iya, sami. Ari sami gitu mah. Cocok. Hujankeun lah. Ya alhamdulillah berantusiasi dikerjakan ya alhamdulillah biasa ngehibur di Kampung Palalangon. Kampung Palalangon ya luar biasa. Bi Gusti aka rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya sebenarnya senyangkong kena waktu semakin malam oge teh hilap seger kena artis di pangkerta bintang tamu ya sanes Alhamdulillah. bintang tamu sanes. Sanes bintang kejora. Mohon. Ya mangga manawi tos aya pamunutna tos aya ya teh. Ya cebi yang tepang naon selama mama bapakna teteh geus karena oge teh Karang tarunana mohon para panitia Bapak RT na Bapak RW na sauna teh mohon hoyong berjoget ria semua. bergembira pokoknya mah mohon ya Kula tos aya pamunutna tos aya palih dieu. sok hoyong naon jika nu balaringung kitu kira-kira mental lagu hayang lagu anu keun bae keun we belakangan Kene eta mangari kelas makan wae pertamanya eta we nu paneuri. Paneri yuk bebas we pangitan mohon wala Tadi mah aya nu ngaharewas tuh yang lagu kanjut punta. Ini awan ya. lain na pampul karting pamal Iya Maju. masih dede-dede Oh, iya. kayak gitu. oh sami begitu dede dede naonnya dede incu iya mohon sok oh iya Ya. masih Masih orang pasihan. Oh, pasihan koleksi lagu tembang Sunda Sunda. Pariang. Khusus kanggo kampung Palalangon. Laras ya. Khusus kalau mamah bapak-bapak naon Iya, siap. laras gitu. Mana oke tadi nyaringan joget di luhur dia. mending ke di dieu sok lega di dieu oge teh naon da mah gabros moal ieu mas moal tembok asup Mas aman. aman ya iya iya kalau haran cemon harulang kitu euy jiga nu arera keun mah tong era-era kan Mas panggil sini. Ieu mah teh acan panas sih kan. Acan. Ada acan. Kayak orang panasan. Buka sakedap deui. Sakedap deui, insyaallah, ya. iya itu nuhun ka para pengatur lalu lintas iya Ayah sempat terbang pemulang bersyukur ayah datang Sunda di kontinen. pas bisa pangeran langsung ke gerbang emprak
pembuka Cucu mohon ayah pengeret tengah putih mohon kan banyak sok gue pilih mohon ayah atensi mohon di ibu-ibu si ratu-ratu joget ayah Jungjunan boleh ayah Jungjunan iya di atas mohon sok kurang kembangkan wae di ayah Jungjunan naon deui Jungjunan naon deui cobi karang taruna mohon Ayun Punta ya sok atuh di dieu mending di dieu lah yo ya masih di serangan mohon sok naon heula bade naon heula Jungjunan heula iya siap aya Jungjunan mohon sok di atas di dieu urang di serangan ya urang di dieu ada Adi mangga doang mending ngobrol di dia enak tapi sini mari dipangkat kita kan dia
ya. Bung Juna. Oke, siap. Iya, luar biasa ya. Luar biasa, Luar biasa ya. Mohon. Cubit sami, Cobi. kasih ayah deh. Atensi nanti paling kidul ya paling kidul. Ibu yang lagunan ibu. Jayanti, Jayanti boleh. ayah, boleh sayang. Jayanti. Iya ibu Haji hayang lagunan ibu Cubit Haji. sami Mama Haji anu garelis, Anu garelis, anu sok maraja kitu wae, Gusti, atuh, anak. Keun yang badah hiburan. bersinar-sinar ya. Da keur urang da dibayar pan ku urangnya. Mata kudu mata kudu dijogedan ku urang kene. Ya. Yuk, mobil ayeuna atensi laguna mangga di atas bisa. Iya Mama, judulnya juga memeriahkan. Jadi Memeriahkan, kudu meriah sadayana. Jablay dua tuh. Jablay Sampai dua. jablaynya. Iya, iya Kak Herman hungkul karena rasa. Karesan mohon rada Karasannya. sakedik tapi. Herman jablay tukang keyboard jablay. Wah, sok gaba itu. Mau kana tiis-tiis pokoknya jabla aja. Kada saka guru buka tuh dah. Naon gitu aja jabla itu. Ayo nanti sok dino seblak. Kurupuk seblak jabla. Yo. Ya, yo langsung masih kene di sarangan mohon. Siap. Lagu naon heula? Jablay dua Jablay dua ya. heula. Oke. Dari Mama Haji nih. Mohon sok. Urang hanutan. Oke, siap. Iya. Ayo jabla dua. Sekarang maruna diarantos mohon panitia. Sok kadir urang agari teu kuring oge. Atur mohon
deadline mama, hatur nuhun ya mama. Oke, Zora ayah, aduh, request Zora tanya ayah Anjel di Bos Iding. Jadi Bos Iding teh anu mana Bos Iding? Bos Iding mohon aya request. Halo dok, naon anjeun cenah di Bos Iding. Mangga. Bos Iding. Halo dok. Pasti. Halo dok wae nya. Nah, ini halo dok wae. Padangakeun wae koreh Bos Iding gimana? Bos Iding yuk, Bos Iding anu ngaduhan lagu anjeun. Di atas pisan yuk urang sorangan gitu. Siap. Ayo Anjen, pengerjaan nanti Bos Iding. Bos Iding ya angkos saya Bos Iding. Bos Iding ya. Bos Iding kabarnya Bos Iding.
Sangat luar biasa. Berkali karakterina para panitia. Nah nanti Apa? kalau di sana ya bintang tamu, mohonnya ya 18 di bintang tamu. Resep ya. Kurang selang sekar, tapi tong lungsur. Standby saja di sini. Yuk, urang sawut wae mohon ka pangaresana pun aja Kang Cecep Bungsu supados cekar wae. Hayang buru-buru cenah pajarkeun aya 2 panggung deui. Yuk. Urang selang sekar ibu bapaknya mohon aya di wanita, aya artis terbaik, artis terbaik, mohon aya Kang Cecep Bungsu, insyaallah aya satu jam dan oge insyaallah. Yuk. Asik. Ayo, silakan keberapa ya. Ayo kita berangkat ya, memeriahkan 17.
Macam di sana ya di sini bukan makan ya. Ketumbang padu sejuta diri berbagi ayat yang akibat pertempuran ketujuh yang kenakan silakan itu culakan akibat pergaulan dan banyak hidup berhasil dinaikkan akibat pergaulan hanya alus aja goreng kumaha kawan eta kumaha urang pikiran udah jadi haluan itu bikin tambahan akibat pergaulan Kembang cinta paduka tidak semina menghilang kalah dicuru candungan berapa tepungan dicuru candungan berapa dari buka dede burung-burung mancing apa laksana cita-cita maka duki kayana. Hari ini ya bersama Bapak Lurah juga ya, terima kasih buat Bapak RW, Bapak RT ya, Bapak Pemuda-Mudi ini salah satu kita hiburan dari saya. Kurang waktu depan murah dan murah jajan rasa bila kejan harita mandi kata cinta ku bahagia
Yeah.
Ayana
Thank you.
Kita serang-serang saja ya. Oke. Atur nuhun kang Budok, terima kasih. Sok kalungsur para alat tempat bikinnya orang. Oh, ditanyakan. Siap ya. Berbeda dah kalau domosan mah. Ulah juga tukang keyboard wae. Tukang keyboard kurang awal sudah menjarkan. Yuk, urang saya sekar mohon. Kalau urusan musik ini pasti sedak para bintang tamu para artis. Yuk, Kak para panitia. Karang tahun sok di atas wae mohon. Urang dilajeng deui ku nu geulis neng Santi. Masih semangat Mama, masih semangat. Luar biasa ya. Titi apa Titi? Skribo, siap, ayo. Ini tante-tante karakternya juga, ayo. Kita joget tante. Ayo, ada Skribo nih. Ya, kadaria. Iya. Ya, para panitia, Ayo Mama yang sebelah sini Mama.
Thank you.
Masya Allah ya. Oke, masih ada. Coba Arif di sini. Apa lagu apa? Begitu susah ya. Karena ayo puntang siapa ya, kita joget bareng-bareng ya. Siapa ya? Siap. Kita kasih lagu ayam putih. Oke, siap, masih dilanjut ngomong, masih kan ada waktu 3 jam berikutnya. Ayo ayo punya.
Tadi
Thank you.
Abi durut ada Jadi aduh itu Aku barang Masuk ke sana Iya. Lebihnya ya. Oke, siap. Mohon. Ya. Oke, siap. Syukur sanes bilang sono, mohon sanes bilang lupa kita harus bergoyang. Rubina perjalanan melakukan adu pola tes tidak dapat di pasar waktu di tahun 2012. Oh, kita di RW pada RW. RW mohon mohon Kang Karuna iya iya mohon panggilan ayah bonus lagu mohon Pak RW putar bisanya ya Kang Karuna Karang Karuna saudara mohon laguna Balahu Raya mohon yuk ayo satu mangkeng mohon menjelang atas aja hiburan mohon ini khusus dari Karang Karuna kepada teman saya kami Mohon, ya, jangan lupa ikan. Aku sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Siya mau cokot-cokot di mana web nuna nanti? Setia lain mah. Pakai di mana web cuma nanti? Kayak jetot lah ini. Terus motong di ome lah. Yo jangan maneh juga tuh ah. Mana mabuk. Keporotan tukang gitar. Tukang gitar. Kesi-kesean mah ya. Tapi halus Italian. Juara yang Italian mah. Taras. Italian mah juara. Taras Italian mah. Mas tuh, di hotel aman. Di hotel aman, di hotel. Mas beda. Dingunan situ tuh. Rosan kurang joget ya. Ya tuarang dia. Terjadi diganti lagi. Ki bantuan beberes tak ki? Opieun dibeakeun Yan. Opieun dibeakeun. Duit dicokot. Ampun.
Bantuan ki beresan ki. Cobi. Lain eta atuh situ nu urang. Aya. Kan urang kan. Kan ke dieu. Sebenarnya si Tak, si goblok kemana kuain? Taki, mana sih tadi bantuan kehead? Banyak bantuan sih deh. Balik. Palingan bantuan. Nah, kita iya juga si Mangson, mana sana? Taki, ya siapa? Kehead. Ini ngomong wae. Wilayahnya paling mau ibadah saweran dah. Awas ya Taki. Ngeus tentang ah, teu kudu ah. Teu kudu ah. Teu kudu ah. Teu kudu. Teu kudu, teu kudu. Ngeus awas. Ya, Taki. Tadi teh mau ke kota. Oh, rakyat tadi hari kita Mana hotel biasa? Jam 12. Mau diperpanjangnya tuh. Kurang naik. Karena sedang jogging ya.